Carita wayang. Rumusan masalah nyaeta hati carita wayang jeung struktur unsur-unsur cerita wayang, sumber ku para dalang rupa-rupa wayang. Hati carita wayang jeung struktur. Carita wayang nyaeta carita anu sok dilakukeun dina panggeleran wayang. Strukturna aya murwa, nyandra, kakawen, antawacana, tutup lawang, sigot take. Unsur-unsur carita wayang nyaeta tema, galur, tokoh panokohan, latar amanat. Rupa-rupa wayang, wayang purwa, gedog, titi, beber, kritik, krucil, wong, liligong, suluh, golek. Sumber ku para dalang pertama babad Lokapala atau Arjuna Sastra Bahas Sejarah Arjuna, Ramayana Sinta jeung Rama, Mahabharata Wiyasa jeung biasa, wayang Madya Pandawa jeung Purwa. Terima kasih.